Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama anta Innama anta pastina ari anjeun pastina ari anjeun muziruman mungsiruman eta anu nyingsieunnan ka jalma eta anu nyicieunnan ka jalma yahsa yahsa anu sieun eman anu sieun eman ha ha kana kiamat. kana kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama anta pastina ari anjeun. Anjeun Saha cing anjeun teh pajak? kurang Teh alki. kurang Sanes. Di dieu mah anjeun teh khusus nama Nabi Muhammad. Surah Allah, innama anta pastina ari anjeun Muhammad. Maksudna anjeun teh Nabi Muhammad. Mun diruman eta anu nyingsieunnan ka jalma. Dina tafsirna innama yanfa'u tegasna pastina manfaat naon indaruka nyingsieunna anjeun man ka jalma yahsya anu sieun man ha kana kiamat ya khopu tegasna sieun man ha kana kiamat. Maksudna mah anjeun teh Muhammad saur Allah ya telah mun dibahasa urangkeun anjeun teh Muhammad nyingsieunana anjeun bisa manfaat keur saha keur jalma anu sieun kana poe kiamat. Janten upami Nabi Muhammad memberikan peringatan, memberikan nyingsieunnan, terang nyingsieunnan. Kumaha nyingsieunnan teh? Lain nyingsieunnan kos jujurigan lah sanes di dieu mah. Tapi nyingsieunnan teh seperti kieu, awas. Nanti jika kamu tidak beriman, maka kamu akan masuk neraka, abadi di dalam neraka. Nah itu nyingsieunnan. Tah Nabi teh tugasna teh diutus ku Allah basiran sebagai pembawa kabar berita, wanadiron jeung Nabi teh diutus sebagai anu sok nyingsieunnan. Nyingsieunnan teh model tadi, awas diancam ku Allah langgeng dina neraka. Itu nyingsieunnan kan ya. Tah nyingsieunanana Nabi Muhammad bisa manfaat pikeun saha? Pikeun jalma anu sieun kana terjadina poe kiamat. Anapon sabalikna ieu de alki de paja tibalik ngamera teh. Kuduna mah de alki de paja tah kitu. Sabalikna lamun aya jalma anu mana eta jalma teh naon? Teu sieunun kana terjadina poe kiamat. Heng eta jalma anu teu sieunun kana terjadina kiamat teh ku Nabi dibere peringatan, ku Nabi disingsieunnan. Cike nyingsieunanana Kanjeng Nabi manfaat pikeun eta jalma moal. Moal da eta jalma teh teu sieunun kana poe kiamat teu iman. Cek lamun naon Nabi teh kieu memberi peringatan ka jalma anu teu iman kana poe kiamat bakal kumaha. Cek Nabi teh kieu. Awas lamun mati tidak membawa iman, kamu bakal langgeng dina neraka. Kumaha anu teu sieunun kana kiamat? Kumaha anu teu iman kana kiamat nemalna? Nah, berarti memberi peringatan anak Kanjeng Nabi ka eta jalma anu teu sieunun kana terjadina kiamat mah moal manfaat. Gitu. Itu teh ku Kanjeng Nabi, komo ku urang. Paham semuanya?